anu iman itu aladina isbiru kudu sobar aranjan kabeh wasobiru jeung kudu ngagedekeun sobar aranjan kabeh warobitu jeung kudu nguatkeun penjagaan aranjeun kabeh wattaku jeung kudu takwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah la'allakum tangtu aranjeun kabeh tuflihuna eta baja aranjeun kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan Surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200. Dina ieu ayat Allah marentah ka jalma-jalma anu iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei eling jalma-jalma anu iman. Hiji, parentah Allah Parentah Allah dina ieu ayat pikeun jalma nu iman adalah isbiru. Aranjeun kabeh kudu sabar. Seperti geus dijelaskeun kamari, sabar teh aya sabaraha martabat. Tilu, hiji sabar ngalaksanakeun taat. Dua sabar nandangan musibah. Tilu sabar ngajauhan maksiat. Taparentah nu kahijina dina ieu ayat jalma nu iman kudu naon? Kudu sabar. Geus dijelaskeun. Nu kadua, parentah Allah pikeun jalma nu iman dina ieu ayat nyaeta wasobiru. Aranjeun kabeh kudu ngagedekeun sabar. Ari isbiru mah naon? Kudu naon? Kudu sabar aranjeun teh. Ari wasobiru mah aranjeun kudu ngagedekeun sabar. Maksudna ulah sampai sabar aranjeun eleh ku sabarna jalma-jalma kafir. Ari jalma naon? Ari jalma kafir sabarna gede dina kekafiranana. Ari aranjeun kesabaranana eleh ku jalma-jalma kafir. Tak ulah sampai kitu. Pala yakunu asadda sobron minkum. Jalma-jalma kafir ulah ngelehkeun sabar aranjeun. Dina harti kan dina surat Ali Imran teh Allah teh diantawis penjelasan anu dijelaskeun dina surat Ali Imran teh nyaeta Allah teh ngajelaskeun perang. Nya dina surat Ali Imran Allah ngajelaskeun perang Uhud, ngajelaskeun perang Badar. Nah, ketika berperang, ketika terjadi perang antara kaum muslimin jeung kafir, maka aranjeun dina nalika perang teh ulah kabur. Jadi keur perang teh haram kabur teu meunang. Lamun aranjeun kabeh keur perang teh kalah ka kabur,
berarti aranjeun teh kesabaranana eleh ku jalma-jalma Kafir. jalma kafir mah sabar cicing, siap perang, siap mati demi membela kekafiran anu geus salah geus puguh salahnya. Ari aranjeun membela Islam, membela kebenaran kalah kakabur, berarti aranjeun teh eleh kesabaranana ku jalma kafir. Tah ulah sampai Gitu. jangan begitu guys, masing kuat nya. Atuh da urang mah teu naon barudak teu perangnya teu perang urang mah nya zaman ayeuna teh maka lamun aya sesuatu nu matak ngaruksak Islam walaupun lain ku perang, maka orang kudu sabar dina menghadapi eta nu matak ngaruksak Islam. Cara sabarna eta perkara nu matak ngaruksak Islam teh kudu dihancurkan, jangan sampai ngaruksak Islam. Misalnya dina tayangan televisi, dina sesmod non lain sesmod non teh sosmed gitu. Atau mod ses lain mod ses non medsos. Ayeuna mah dina televisi, dina sosmed, dina YouTube nya. Misalnya dina eta nu bieu disebutan teh aya tayangan-tayangan yang menyesatkan, aya tayangan-tayangan anu ngaruksak akidah Islam. Misalkan dina YouTube aya anu nyebutkeun bahwa Allah teh aya beungetan seperti beungeut dapi. Itu adalah tayangan yang menyesatkan. Kumaha tanggapan orang? Maka komentari, maaf gitu. Akidah itu tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluk, begitu pula makhluk tidak menyerupai Allah. Jadi Allah tidak punya wajah seperti wajah makhluk. Atau dina tayangan televisi, dina tayangan sesmod, non sosmed teh dina YouTube aya naon, aya anu nyebutkeun oh ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Oh berarti itu adalah tayangan yang sangat menyesatkan eta teh. Masa sabada Nabi Muhammad aya deui nabi? Kan Nabi Muhammad teh rasul terakhir, berarti moal aya deui rasul, moal aya deui nabi sabada Nabi Muhammad, maka otomatis lamun aya nu ngaku nabi ayeuna atawa sabada Nabi Muhammad, otomatis eta pengakuanna teh palsu, bohong, hoax gitu tah. Hoax. Menyesatkan. Kumaha tanggapan orang? Maka kana tayangan eta ulah dipercaya. Bejakeun ka batur. Naon eta teh tayangan menyesatkan? Bejakeun ka bala teh. Naon eta teh tayangan dina sosmed teh aya deui nabi sabada Nabi Muhammad, tayangan menyesatkan eta teh. Tong ditelajeman, pupus channelna. Gitu. Tong ditonton lah. Ngaji we mending ge. Ulah tina YouTube ngajina. Jadi lamun ngaji teh ulah nganalkeun YouTube, lain ulah nonton YouTube. Ngan ulah sampai ngaji ka kiai, ka ulama, ka ustad anu pahareup-hareup ditinggalkeun. Kan kabingbing bisa dialog ari naon mah. Ngaji pahareup-hareup mah nya ari dina YouTube. Itu ngomong nabi, ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Allah mal bisa nemalan. Mal bisa nimalan. Matak anger kudu mujalasah ngaji teh jeung ulama teh jeung ajengan jeung ustad teh kudu mujalasah masamoan kudu kieu. Biasa we ari ieu mah ngan penting kieu teh pahareup-hareup teh. Dan intina
perjuangan orang sebagai umat Islam ulah eleh ku perjuangan jalma kafir sekemampuan orang weh. Dua tanu katilu warobitu non cenah barudak warobitu sur Allah aranjeun kabeh kudu nguatkeun penjagaan. Dina tafsir Jalalain atimu kudu ngadegkeun aranjeun kabeh alal jihadi kana jihad. Kaliwat tong waka kana robitu. Tah ari isbiru mah kudu sabar aranjeun kabeh eta mah umum. Lamun wasobiru mah kudu ngagedekeun sabar aranjeun kabeh ngelehkeun kesabaran jalma kafir. Ieu mah berarti di lebih khusus teh kana perang melawan kafir. Tadina nalika perang melawan kafir maka martabat sabar anu tilu teh kabawa. Naon cenah? Dina perang melawan kafir martabat sabar anu tilu teh kabawa. Naon martabat sabar nu kahijina barudak tadi teh bisi poho deui? Sabar. Hiji sabar dina ngalaksanakeun taat. Lamun keur perang melawan kafir. Sabar ngalaksanakeun taatna teh aya. Sabab perang ngalawan kafir teh diparentah. Perintah Allah. Nya. Ulan. Nu kadua martabat sabar teh naon? Sabar dina menghadapi musibah. Tah jihad atawa perang ngalawan kafir, keur perang jeung kafir teh eta teh sama dengan sabar menghadapi musibah. Sabab lamun perang teh pastilah aya anu terluka. Anu terluka, anu getihan, anu kakade ku pedang, anu maot itu ku terluka na ku nawanana ku maotna otomatis ngalatih kesabaran menghadapi musibah. Nu katilu martabat sabar teh naon barudak? Sabar ngajauhan maksiat. Dina nalika perang ngalawan kafir teh urang teh dituntut sabar ngajauhan maksiat nyaeta dituntut ulah kabur tina keur perang. Sabab lamun keur perang tuluy kabur maksiat eta doraka. Perang tapi milu perang jeung kafir. Buduk. Ai pas papu ke perang mung aing sieun kabur tah eta teh doraka. Maksiat tah ulah kabur. Tah ku henteu kabur. Tah ku henteu kabur teh eta teh sama dengan sabar menghadapi maksiat. Dina nyikahan maksiat. Tukang dekeng. Bisa wae tapi udin lah. Ari mah Bosong sieu. kebur Lemah. Emang mah jembek we. Ada geus parai kabeh kaharup sidat. Jangan di bar. Tah kitu barodaknya. Zaman Rasul mah wah perang teh papayun-payun. Mandu pedang atau mandu pedang? Mandu pedang. Pedang panah paling ge nu jarak jauh nama. Aya zaman ayeuna mah ku senapan senjata apinya. Tanu katilu nah parentah Allah pikeun kaum muslimin teh warobitu kuatkeun penjagaan dina batas aya negara Islam aya negara kafir. Dina batas teh batas negara teh sing dikuatkeun penjagaan bisi orang kafir molodos salonong asup ka negara Islam kitu. Eta mah urusan negaranya. Atuh meureunan upami di zaman kiwari mah alias zaman now bisi aya anu jahat ka ulama maka kuatkeun ketatkan penjagaan ngajaga ulama bisi aya ulama anu dibunuh seperti tahun 88 usum ninja
can lahir merenya tapi mah can Berarti kau kurang lagi. tahun 88 usum ninja atau aja mah anyar keneh geuningannya usum nu gelo geuningan nu sok nananyakeun ajengan nu gegeloan tah Berarti musuh. tapi bisi ya mah bisi aya anu naon nu rek jahat ka ulama ka kiai sok jaga saha teh kiai teh ulama teh naon ngaronda Jam 12 ge balik lagi. itu warobi itu di zaman ayeuna mah nya lain zaman ayeuna lamun dikhususkeun ku kaayaan ayeuna di dieu tuluy saterasna perintah anu umum wattaqullaha aranjeun kabeh kaum muslimin kudu takwa ka saha ka Allah. Jadi keur kaayaan kumaha wae kudu takwa ka Gusti Allah. Rek keur kaayaan beunghar, Sedang. keur kaayaan miskin tetap harus bertakwa, beriman dan bertakwa. Ulah kieu. Aing mah lamun ku Allah dibeungharkeun arek aing mah takwa, iman. Tapi lamun ku Allah dimiskinkeun aing mah rek maksiat, tak ulah kitu. Berarti lamun kitu mah iman jeung takwa nate teu bener, mun kitu mah lain karena Allah tapi karena dibeungharkeun. Rek keur kaayaan sulit atawa keur kaayaan gampang tetap harus bertakwa. Keur kaayaan pengkor, keur kaayaan jag-jag harus tetap bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, pasti aranjeun teh bagja. Surah Allah, lamun anjeun bisa sabar, bisa takwa. Lamun anjeun naon cenah barudak bisa sabar, bisa takwa, pasti anjeun teh bagja. Lamun jelema teu sabar jeung teu takwa, maka eta jelema teh bakal cilaka. Cilaka 12. Cilaka nate 12 nanya. Tala'alakum pasti. Barudak la'alakum teh logat asalna mas mudah susuganan. Aranjeun kabeh. Jadi la'ala teh susu ganan, kum aranjeun Kabeh. logat asli. Nah, ngeun kulantaran dina Quran cenahnya di mana-mana aya kata-kata harapan dina Quran, maka maknana teh lain harapan tapi kenyataan. Seperti la'ala susu ganan. Susu ganan teh harapan kan ya? Harapan. Cek dapi teh. Ka mana dap? Cek dikit teh. Dap ka mana dap? Kawalungan hek naon? Nguseup. Naon mana pang nguseup? Ah, susu ganan we meunang lauk. Itu berarti dapi teh berharap menang lauk. Pasti can menang laukna, can pasti. Tah, eta mah harapan lain dina Quran mah can pasti. Tapi lamun aya kata harapan dina Quran model di dieu, na Quran ya teh. Maka harapan dina Quran mah maknana teh pasti. Tak logatna teh la'alakum teh lain susuganan aranjeun tapi la'alakum teh pasti aranjeun atawa tangtu aranjeun teh Ya. tuflihun bagja. Sabab kade sakali deui lamun aya kata-kata harapan dina Quran maka maknana teh naon cenah pasti. Kitu tah barudaknya.